Barudak anu nonton video emak cik dengekeun heula sakedeung emak arek curhat. Jadi kieu barudak, emak teh geus kolot, hirup ge sorangan we di imah. Boga anak gawena jauh di luar negeri, tapi emak tetep bersyukur daripada maraneh pangangguran. Tapi kadang emak sok capek kanu keur dijalankeun ku emak. Rek nyarita ka saha, rek ngeluh ka saha, rek ceurik ka saha. Kadang emak sok ngarasa teu boga sasaha. Loba anu nanya mah, "Emak kunaon? Emak kunaon?" Emak sok ngajawab, "Teu nanaon." "Kunaon?" emak ngajawab kitu. Sabab manehna mah ngan hayang nyaho hungkul, lain berarti paduli kana kaayaan emak. Kadang oge sok sedih teu aya peningkatan di video emak. Cik atuh anu geus nonton, subscribe, pencet jempol jeung kirim kabaraya meh video emak rame. Emak minta dukunganna ka sadayana khususna ka barudak. Sok barudak, welkeun atuh. Ngopi jeung dangdut udang molor, kelek bong calana kotor, seseurian jiga nu error, sing horeng nonton bodoh nah hampang tapi pika serius, sok tonton di kamera, putus nonton pasti embuk tapi mere.